Haradang kieu. Kumaha rencana nu kamari teh rek duikeun Dijadikeun atuh kudu salah YouTube. salah YouTube di orang semua kertas ya kudu di kurang schedule aja ya na. Hayu. Berenang kudu nyieun heula ngaran channelna naon ieu teh. Tah eta. Ya bingung aing geus 3 poe can mangi ya. Aing beuring ngajar sirah. Hampir terjadi hampir embung gitu. Tapi udah kudu ya teh. Kudu di istiharohan. Geus sabaraha poe can mangi. Ari konsepna mah apanya orang teh kadinya gitu tah dengan judulna ieu loba nu sarua pawang nama. Tadi naon maneh? Lamun naon tadi teh? Obrot alus teh. Obrot naon harina? Obrolan berbobot gitulah. Ngacapruk. Tapi aya we. Bang kita dengan heula dina eta. Lamun nu sarua urang jeung ngan urang nu sarua bisa disangka plagiat. Jadi padahal mah yang murni obrot. Obrolan teu berbobot. Bisa. Asup. Asup wae ngan penting can aya nu make nya. Anu make. Terus di dinya rek naon belah? Konsepna bisa leuwih kana cek seni wae paksakeun. Seni da. Bari ngagambar gitu, bari urang teh ngobrol gitu. Eta bisa jadi ide dah. Ide teh mun urang mah hayang podcastnya hayang podcast. Tadinya hayang ngagambar. Geus we urang rekam bareng-bareng deui nya mah ngonten ngagambar. Urang mau nyen podcast ngobrol. Gitu bisa nyambung. Ayo. Kasana urang mah da kitu ieu na teh da. Tangke kaharepna mah urang nyieun film-film pendek kos Canggih Gar nih kos gitulah. Bobodoran Sunda we. Kan Canggih Gar mah usora ge sarareuri gitu. Orang make action make peran gitu. Jadi peran lama orang-orang misalkan orang-orang atau nyewatelan dengan suara audio nama ya udah skrip nama nya bobodoran eta juga Canggih Gar. Juga Canggih Gar. Ya gitu, film pendek. Jadi saya teh anggeus sajudul kudu dikasiriun ulah garing gitu. Dapan dia pernah main film bisa pengalaman aja loh. Artis aja tentu jadi artis. Berarti sanggup lah nyen skrip naskah bisa. Ada orang judulan ayo channel nate nu kahiji naon gitu. Channel obrot mah berarti podcast bisa lebih ke podcast lebih karena podcast tau kan. Sama model orang yang ngariung kita ngobrol ke naon ada kan jadi podcast. Nah nggak mah ke podcast judulnya obrot channel gitu ya. Obrot channel lamun can aya mun mah nya dijelaskeun setik. Obrotnya jadi judulnya teh obrolan teu berbobot. Jadi bahasa Indonesia mah meureun obrolan yang tidak berbobot cenah. Tidak bersumber kualitas berbobot kan berarti asup Sunda. Sunda Indonesia asup eta mah. Tapi yang penting mah nya urang eusina urang bisa menginspirasi anak-anak ayeuna. Kalau banu raraban teu puguh kan lebar bari aya edukasi saeutiknya. Gitu. Nah, misalkan dunia kita bisa jadi edukasi, misalkan resep ngagamar, nya teknik ngagamar, kuen teh diekspos. Bisa. Jadi si jelema-jelema nu ngalangut teu paruguh ngomongkeun gawe teh bisa kurang didik dari solusi. Jadi keur setarna ya. Nek erek iraha. Jadi ayeuna mah ngobrolkeun konsep heula ngaran ya, konsep ngaran channel meureun tadi geus obrot jangan tak keur film pendek naon gitu kan model Canggih Gar geus aya saya tama siga geus aktifna teu meunang kos apa maneh baheula film Bajai Bajuri gini ngenan nu soneng urang kepala soneng kelangan judulna ya jadi sasin anggeus gitu tapi judulnya misalkan Timuning udah semenit dina jarona teh aya nu mincak Timuning gitu. Bapaknya mah ahlina sablay eta mah jadi bae nya naskah misalkan penting eksare nya naskah tak isu teh syuting urang teh syuting dina podcast urang lamun dina obrot sapoe menang 2 siki we kuat siki yang 2 siki judul misalkan yang podcast mah kan eta mah natural orang ngobrol. Siga ngobrol kieu lah. Contoh ngobrol kieu. Yang dina obrot mah. Terus eta ge ngagambar dah urang jieun konten sekalian kagok.
nya misalkan orang na podcast orang dina obrolan eta dirinya mah bari ngagamar tapi direkam oge ku kamera eta urang posting di TikTok teh bisa jadi duit. Cuman kayak aya non seniman anu lain seniman anu sok butuh kolektor. Oh, kolektor anu resep kulisan. Kumisan. Bakal nyir cenah bisaan euy. Bana tuh diundang maneka Stasiun kereta api di Bandung. Geus eta ida lu eta. Jadi sekalian jalan jadi orang menang dia sabaraha hijinya. Dikolaborasikeun Orang podcast menang gitu. Dirinya karya jalan. jalannya. Ya intinya nama misalkan penonton gitu kan orangnya mah yang buka penonton ya. Jadi si penonton teh inspirasi kurang teh. Ini lebar potensi. Lebar. Artinya buka pengabisa teh di eta mah lebar. Aku ala kumatu anu ngadu-ngadu cocokan. Kalau parkir anjir. Heeh, jahatkeun tah. Kalau ya masih kena mikiran iya saran channel nu hijina deui ya Nu ke lukisan. perlukisan nu podcast tadi. Nu podcast tadi. Lukisan asup kana eta meureunna. Kana podcast eta Lukisan beda deui kan dinya channel khusus lukisan. Misalkan Abde Art atau Abde Galeri. Bisa eta mah. Eta mah babari. Ada mah Jadi khusus karya didinya. jadi orang teh aya sabarat gitu. sababaraha teh mah Oh, podcast podcast. ngalukis Lukis. bareng jeung podcast aya lukisan khusus terus aya nyieun film pendek gitu. Film pendek lah saling berkaitan tah. Sama meh orang nyeun film pendek, orang diskusi lah dina podcast tah kan jadi bahan teh. oh benar-benar Ya, Gitu. jadi sekali jalan orang menang sabaraha hiji. Nama euy mau pulpen, siap Oh, aing dari teh pulpen teh. Da ieu weuh mansian. kertas aing mawa tadi di poho dengan arangnya ku arang atuh. Eta mah berbungkus babala. Terus kumaha tuh orang juang jadiannya ayeuna Isukan Jadi- dia kumaha urang mulai. siap kemarin orang jeung heula konsepna mode kumaha taker bahan-bahan bisa dibahas ayeuna lah bahan-bahan mah teh. ya bahan lukisan Jadi gimana ya suasanana euy. Ini menahan ya. Pas. Jadi Bisa ningali kelebak tadi. inspirasi teh arah rasup paling gencet koas gitu lah mah iya Oh, jangan Bisa. bisa. Ieu mah jang nyeun syuting film pendek. Orang ngangkat daerah video ieu nama naon teh alam nama. alam nama da ieu halus alam Lalu ya. bisa dipakai ieu non teh syuting mah gitu ke film pendek mah bisa. Bisa. oke Jadi misalkan ya teh saung ieu ya. Ieu mah tempat sekrena baranyo nyeun nyeun film gitu. Tah anu ayeuna mah geus lah tong lalila urang jadikeun ayeuna urang kerjasama tiluan nyeun sababaraha channel ieu nu tiluan. Gitu. Mah setuju. Bukan menang Boleh. sebulan semiliar mas teh. Oh, Ngaran can aya oge engke isuk bisa aya gitu. Urang bahas di podcast we. penting mah orang aya heula nya penting mah loba nu nonton nyaina mah sih rezeki di jelema nu calangor we. Orang ka Bandungan teh sok lajo model anu ieu nah jelema nu calangor marenang gede heuh tereh viral gitu. Oh susuganan we urang gitu. Gimana ya tuh? Dari urang mah jalemana Dari urang nanggung euy cangor henteu. Kasep Henteu. artis lain. Artis lain. mun rek ruksak Mereka rusak. rek Alung ya rusak mah aing mah. Nek rungsing Sekalian. Jika si sana anu rungsing banget teh. iya delor iya nih. Lain dolor si jadul Hamdan. jadul Anu banget teh kieu eta nya. Jadeng. kadang Adeng oh nya tuh pirah Terus deui anu nanti ngaran si Parit sa. Anu banget sedih wae geuning. Oh, orang siapa nih? Pira jebleh-jebleh gitu. Taba. Eta ge jadi motivasi jang urang lain urang ngahina. Lain. Jadi Jadi pura emang eta mah motivasi jang urang. karena nu calarager heuh ngape urang mangap cago da mung aing mung mah. Jadi ulah eleh ku batur. Batur ge ngajual kecangorannya anjing baralengar gitu. siap Tak orangnya ngejual nu aya di urang we heuh. Lain ngebanding-banding orang jeung si bisa lain amit-amit namanya. Tapi- nama sensasi tapi teuing tapi bener ya eta lamun digarak wah sigana asli. meureun jadi lah orang Ayeuna tanggal sabaraha urang jeung hari jadi anu oh bisa meureun
Tanggal sabar Enak teh tanggal 2 hiji. Heeh, Dua hiji. aduh aing can bayar listrik aja setengah 2. Enak tanggal 40 gitu so. Goblok goblok 40 sih kalender mah. Tanggal 2 hiji. Lu kan tanggal 32 Pokoknya mah inget tanggal tuh tanggal 2 hiji geus bulan nek maya listrik Gajian. lewat ting. ayeuna 2 hiji 2 2 hiji. 2 hiji bulan. Anggapnya 2 hiji lah bulan. 2 hiji nya. Soalnya ada SMS di PLN aing. Cara listrik. Sama orang. Tanggal hiji bulan 2 nya teh. Bulan 3. Teuing bulan 4 Tamun Februari. Oh, Februari nya teh. 2 Februari. Lah bulan 2 ge da moal naon ber. 2023 geus jadikeun dia. Sok siap sok. Dia. Orang Nah, lain ieu urang nyeun channel nu tiluan. Mun aya hasil nu halus bagi tilu. gitu. Jadi ieu Urang teh mah teh. Sebenarnya atuh orang ka beli naon Helikopter. Oh, beli teng wajah we Ya, mah. gitu. Wah, si Aisy benar. mah ngering mah ngopi mah. Ngopi. Geus hari jadi ayeuna nya Siap. orang nyeun channel geus hari jadi ayeuna. Kayak bari berjalan oge kayak manggil lah. Insyaallah. Bener-bener boh ngaran, boh naon. Karena masalah ngurus eta namanya bareng-bareng. Penting Urang orang mah action lah we henteu mah. Komputer mah boga di imah euy. Oh, Punya alat bisa aya. Dimanfaatkeun mah gitu. Ya manfaat enak kan orang ke diajar lah jualan online gitu tapi bisa Bisa Eta engke kudu bisi aya nu rek edukasi cara jualan online nya bocoran. Oh, bisa diundangkan dia nya. Bisa. Karena podcast asup. Jangke kan modern batur teh oh iya jadi inspirasi yo. Bisa setik bisnis online mode kumaha. bisa mungkin jadi diasupkeun dina podcast eta Oh bener teh halus lah. dari ngacapuk setik udah Ulah serius ting, jenuh anjing aing ge teresep nu serius ting. ngalajo udah mbatu ngalajo nu Bari ngerut tarang deung ka dieu tah. Ayeuna geus Covid kamari lilanya usaha hararese ngamun aya peluang orang Urang bisa saling berbagi gitu nya. tempat nama karena digital ningali teh Soalnya Urang mulai we ayeuna di YouTube jadi teh. era nangis kadinya tuh da urang mun teu tinggalan nya. Babak belur. orang anu dagang coet dina Nya Eta teh pira anu tibang dagang cilok oge Gojek Baleunghar Subhan. jalan tukang cilok teh aya nu dina YouTube teh dina TikTok aing cilok we non Basus mangprang aja. Eta urang ari ngaliwat ereka dieu heuh. Ke live aja. Orangnya pernah ningali atuh jelema kunaon cing teh dagang siga juga. Terus si orang ke live. Oh, ningali teh oh gitu. meninggal ya Kalah jadi gede tina eta tibatan manehna dagang. Tapi anger eta teu leupas. Terlepas da eta jadi alat Jadi manehna. alat maneh. Terus si jadi orang Cililin aya nanti ngaranna teh cilok Kang Cilok Cililin gitu misalnya mah ting naon podi awewe. Benernya Kang Bacil Ayeuna orang mah dituntut kreatif. Masuk ka jero eta lah mode kitu. gitu sebenarnya orang bismillahan we ayeuna orang-orang je Para kepikir nya udah milik mah dan orang mah ngatur kan orang mah berusaha alat orang aya mumpeng gitu atur orang manfaatkeun nya sok tinggal pro mah tuh. Hah? semuanya terus we urang isukan mimik Kan mulai nyen channel nyen konten gitu konten berenang nyen heula akuna akun terus channel kan tadi channel mah ya kerpodes mah obrolan nama dia berbobot orang nutiluan weh gitu iya orang kayak dia orang nyen talent lagi orang tiluan yang misalkan dina film pendek film pendek ya misalkan butuh pendukung bisa lah jangan lah nu rada cangor gitu nu rada lamun keur talent mah aya boga awewe aya budak aya pokoknya Kolot. kayak pernah ngabutuhkeun sabaraha urang ngana nu intina urang meureunnya tiluan dirinya pun dina film dunia perfilman geus hatam lah gitu apa jadi pemain film boga aya teman teh yang geus rada diejah lah geus pernah we pernah jadi apa tiluan ningali sih dina YouTube aya aya deh oh ingat kamar baheula gua kan sampai covid baru jadi poho kabeh oh kabeh kayaknya orang bangun deui urang jeun deui urang bangun deui kabar teh guys gitulah jadi ya nama tanggal ayeuna sementara mah gitulah ayeuna mah ayeuna geus benang ya judul temana mode kumaha geus sapanggih pokona tinggal tinggal dar jadi sakali euna
pertemuan teh ya sapoe misalkan ukur sabaraha jam bahan siapa Oh, siap. Jadi mulai ngabahas bahan dina podcast si eta keur ieu jadi channel ngalukis berarti orang teh bakal boga tilu channelnya. kilu Kahiji meren channel yang lukis, lo ngalukis Guys, kedua channel podcast, ketiga film pendek film pendek yang Ya. anu film cangor guys. coba masalah ngupload nama orang tempatnya kayak sesuai ke rek di YouTube, di TikTok, terus naik video eta geus powerful sebenarnya. siap. Dan pada orang mah pan dina dunia nu kitu teh rada-rada beku euy. Oh gampang, pan orang cair. Kayak gitu cair. Urang mah nuturkeun we. Ada orang gitu. Oh, tuh. Sekolah, belajar. Iya, dina dunia Dina seiring berjalannya waktu, lamun kurang di kerja insya Allah. Penting mah kayak kalau gitu, teh mah asal daek nggelan zaman. Nah, tinggalan zaman lain nggelan nu gelo, ulah gelo di gelan. Maledug. Ada orang daek nggelan zaman bisa jeung aya tekad urang hayang gitu. Tapi bener Kak Jawa-Jawa katinggali bakal Buka yang nanya. Mindsetna geus kabuka mulai. Nya urang aya kesana nama isuk mah, nya jadi kan. dar. Ayeuna mah urang tadi kudu dicatat lah pokok 50 gitu deh. Oh, mun aya nu ngarekam deui, nu ngarekam we. Baiklah. Ingat-ingat dewe. Tinggal ada. Jam sabaraha ya aing hayang ngompol ya. Oh, Kala Oh gitulah. Bagus segitunya, isukan lanjut lah. Oh, siap. Panggil. Topi Cuk. enak ngobrolnya dah. Aduh. Out.